Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia sareng dikisahkeun annam ra'atan bahwa zaman kapungkur kantos aya seorang istri kharajat min baitiha eta istri teh keluar ti bumina litasma'a kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan eta istri keluar bumi nate pikeun ngupingkeun cariosan-cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati radhiyallahu anhum ajmain, sasarengan sareng para sahabat anu sanesna. Mugi-mugi Allah ngaridoi ka semua para sahabat Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sawaktos ieu istri teh berjalan menuju ka bumi Rasulullah pikeun ngupingkeun kalam-kalam Kangjeng Nabi, faraaha rajulun sabun fit tariqi, maka aya seorang pemuda anu ningali ka eta istri teh di jalan. Faqala, kemudian ngomong eta pemuda teh laha ka eta istri anu bade ngupingkeun kalam Kangjeng Nabi teh, ya hurmatu, wahai nona cantik, aina qasduki, bade ka mana anjeun wahai nona cantik. Faqalat, kemudian eta istri teh nyarios, ana qasidatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, abdi bade kabumina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajlisu indahu, abdi bade cali dicaket Kangjeng Nabi, ngariung sareng Kangjeng Nabi. Wa asma'u kalamahul maliha, sareng abdi bade ngupingkeun cariosan-cariosan Kangjeng Nabi anu indah. Faqala lahasyab, kemudian eta budak ngora teh ngomong deui ka eta istri sholihah anu bade hadir ka majlis taklimna Rasulullah, hal tuhibbinahu, wahai nona, apakah kamu mencintai kepada Nabi? Qalat, saur eta istri, na'am uhibbuhu, ya benar sekali aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalalah, kemudian eta pemuda teh ngomong deui ka eta istri sholihah, bihaqqi hubbihi alaiki, demi kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa'i niqabaka, coba angkatkeun eta niqab anjeun, penutup wajah anjeun, hatta anzura wajhaki, sampai aku bisa melihat wajahmu yang cantik. Eta laki-laki nu cunihin gitu sok aya wae teh baheula nya. Juga teh ayeuna hungkulnya euy. Falamma halafaha bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sawaktos ieu istri solehah teh disumpahan dengan demi cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu wanita teh teu bisa menolak permintaan budak ngora karena telah bersumpah atas nama Nabi. Kasyafat lahu an wajhiha, maka ia istri teh ngabukakeunlah kana niqabna, kana cadarna muncul urang mayana. Paroahu, maka tatkala dibukakeun wajahna, ia pemuda teh bisa memandang kana kecantikan wajahna eta istri solehah. Hanya dipandang doang untungna teh tidak kumahakeun. Tapi kan ari bagi istri sholihah tidak sembarangan menampakkan kecantikan wajahna teh mentak ditutupan pakai cadar. Singkat cerita, summa innaha lamma raja'at, tatkala ia istri teh kembali deui ka bumina setelah menghadiri majlis taklim sareng Rasulullah beserta sahabat-sahabat anu sanes, akhbarat zaujaha bima jarolaha ma'asyabdi,
Kemudian ia istri teh memberitakan ngawartoskeun ka suamina tentang perkara yang telah terjadi bersama pemuda tadi teh. Falamma sami'a jaujuha kalamaha, maka tatkala suamina mendengar cerita di istrina bahwa istrina telah dipinta untuk menampakkan wajahnya ke seorang pemuda, taghayyara khatiruhu, maka berubahlah di hati suamina teh cemburu menuju orang mah meureun. Wa qala fi nafsihi, kemudian eta suamina teh ngomong dina jero hatena, la budda, ia mau tidak mau, min an a'lama sidqaha min kidbiha li artaha minha. Mau tidak mau saya harus mengetahui benar atau tidaknya ia kejadian, supaya kaulah bisa tenang ka istri kaulah. Wala budda min an amtahinaha, dan mau tidak mau saya harus menguji kejujuran istri saya. Fa'auqadalaha tanuran, kemudian ia suamina teh tengah hurungkeun tanur. Non tanur teh? Wa huwal mahallul ladzi yuqmaru fihi al-khubzu. Ari tanur teh nyaeta tempat memanggang roti, tempat ngabakar roti, ala hayatil jurrati, anu rupana mirip-mirip berbentuk kuali. Kuali nu besar, katel besar. Jadi inget ka Paudin eta, keur kula hajat nawaran katel gede. Asup cenah ieu mah Kang Herman bisa rek ngagoreng jelema oge saking gede-gede. Paudin. Aya wae Paudin. Sagala boga Paudin. Katel-katel gede boga geuneunan. Alhamdulillah boga tetangga teh bager. Keur bager mah keren teman terbayar tuh. Kata Paudin. Wasabaru alaihi, kemudian ia si suami nanti sobar ngadaguan tungku tia panas, hatta stadda lahibuhu, nepi ke bener-bener panas kata tungku tia ingrek naun ieu ti suami nai. Setelah kuali nu parag dimanggang roti tia bener-bener panas, summa qala laha, kemudian ieu suami natea nyarios ka istrina, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah demi hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulit tanuro, coba hayo anjeun asup tah kana jero katel anu geus panas teh. Falamma halafaha bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ieu istri teh disuruh masuk kana jero katel, disumpahan ku atas nama Nabi, geus teu pikir dua kali deui saking ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi. Alqat nafsaha fihi, maka langsung bae ngagejebruskeun dirina kana eta jero tanur teh. Wa hawanat biruhiha, dan ieu istri teh geus nganggap remeh, nganggap enteng kana nyawana. Likauniha, sebab ieu istri teh shadiqatan, sungguh-sungguh fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, batur mah membuktikan kecintaan kepada Nabi teh geus teu paduli kana nyawa. Kita asup kana jero katel nu panas geus teu mikir dua kali deui, gejebrus bae asup. Saking ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi. Coba pecahkan engke di imah. Demi cintaku kepada Nabi, cabak ka kompor hayang melepuh maleungeun eta. Sebab urang mah cintana can bener-bener ka Kanjeng Nabi, lain Kanjeng Nabi nu bohong. Urangna anu can bener-bener pol mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Falamma ra'aha zawjuha waqa'at fit tanuri, tatkala ieu suamina ningali ka istrina anu bener-bener menceburkan dirina ka jero katel anu panas atawa ka jero tungku anu panas tempat meuleum roti teh, wa gotosat fihi sareng bener-bener asup ngojay, naonnya bahasana pokona mah asup lah kana jero katel panas. Geus nempo kitu mah ieu suamina teh hazina alaiha, sedih nempo istrina kitu. Wa alima annaha shadiqatun fi qawliha, sareng ieu suami teh kakarak yakinlah, oh berarti bener ieu istri kaula teh jujur pisan ucapanan. Fadhahabar rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ieu suamina teh berangkatlah menuju Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke Kanjeng Nabi, wa akhbarahu bima jara li zaujatihi, kemudian ieu suamina teh bercerita tentang istrina anu asup, anu dahikeun asup ka jero katel panas atawa ka jero tungku anu panas kusabab demi cintana ka Kanjeng Nabi. Tapi ari geus nempo istrina aya di jero tungku sieun oge, sieun maot, dae butuh keneh meureunna komo usum tiris mah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nyarios Kanjeng Nabi ka eta suamina teh, irji' jung anjeun geura euih deui ka bumi anjeun, waqshif anha tanura, kemudian bukakeun deui ku anjeun eta pembakaran roti teh. Faraja'a, kemudian ieu si suamina teh balik deui ka bumina, bari kaayaan masih keneh khawatir ka istrina. Wa kasyafa anhan naro, kemudian dipareumanlah eta seuneuna teh. Fawajadaha, begitu dibukakeun eta tungku anu panas teh, katingali istrina salimatan dalam keadaan selamat. Wa qad ballahal araqu, sareng sungguh basah seluruh tubuhna kusabab kesangan. Harudang merentat didinya, saking ku ngoprot kesangna eta istri teh, ka'annaha fi hamamin, seolah-olah eta istri teh tos keluar di tempat pemandian. Ai muktasalin bil ma'il har, tegasna ieu istri teh seolah-olah tos karak keluar di tempat pemandian air anu hangat. Masya Allah, coba tingali ieu kisah, renungkeun ieu kisah, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya tina ieu kisah. Buah kecintaan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seuneu dunia ge geus teu wanieun ngabakar ka dirina eta si jalma. Metakan teu kudu hese-hese, hayang teu neurak dikadek mah, hayang teu neurak dibeuleum mah teu kudu hese-hese. Sing bener wae mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus ikhlas, dan buktikan kecintaan itu dengan cara korbankan harta, tenaga, ilmu, dan apapun anu ku urang dimiliki untuk tegakna syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai urang ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi orang tidak peduli terhadap sesama orang. Jangan sampai orang mengaku cinta ke Kanjeng Nabi, tapi orang tidak peduli ke sesama muslim. Tidak mau membantu kepada orang yang membutuhkan, tidak mau berbagi makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Ulah sampai orang termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Saha eta nu ngabohongkeun kana agamana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, hiji orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli, tidak memperhatikan kehidupan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil
mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, tidak membantu kesesama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ulah sampai ieu ayat sering ke urang dibaca, tapi ternyata justru urang anu kaasup kana dua golongan anu ngabohongkeun kana agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua agar kita semua mampu dan mau mengorbankan apapun yang kita miliki untuk tegaknya agama Islam, sehingga membuat Nabi kita bahagia, membuat Nabi kita tersenyum karena melihat umatnya semakin banyak, karena melihat umatnya semakin lebih baik dari agama, semakin sempurna ibadah. Sebab tadi orang-orang nu berilmu daek berbagi ilmuna, orang-orang anu kaya daek membagi hartana, orang-orang anu memiliki tenaga daek membantu sesama, sehingga jika semuanya bergerak, nu berilmu bergerak, nu memiliki harta bergerak korbankan hartanya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, dan insya Allah umat Kanjeng Nabi, umat Islam akan semakin bangkit, bukan hanya maju dalam segi ekonomi, tapi dibarengi dengan religius terus semakin kuat, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum, dan insya Allah Rasulullah akan menyambut kita dengan penuh senyuman kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab.